Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ari ieu derawak teu nyaho pan. Dua kore banyak hasan nyaho ka derawak atuh. Derawak teh pelor. Mun perang teh jeung Belanda ngaladeureuk urang. Jadi dereder. Ieu mah gua harus, tapi urang ngangkat tembak atuh pae. Sampai derewak atuh. Tapi lamun dibacaan heula ku urang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah. Balangkeun ku urang. Henteu ngajegur henteu. Atuh babacaan derewak. Emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula. Atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa. Kok bisa beda sih? Iya, Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas. Bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas. Atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda. Bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeuteung, meta cai ka nu teu ikhlas. Bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji tiris mah kos kieu. Bacakan fo inugan kana nyari beteng pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambel sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya nu make minyaknya saya make minyak oh iya horeng nu make minyak kambeut tah ku irung urang kitu keneh nu bau saya rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang. Kok bisa gitu sih Kiai? Oh, malaikat teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah
kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang peureum teu nyatet mentek zikir khofi man nu nyahoangan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh sengit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener sengit tak ketika orang zikir Cipudoli misalnya ya mungkin tahlilnya nah la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit ka dieu oh ja heueuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener siat ieu siat tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah aing mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini cager aing dibere kudang sugan bae meureun 1 juta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geuleuh nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum geuleuh kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jelema jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham
geus malaikat diinstruksikan ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh baueun malaikat na ge baueun ikhlas ke coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman karena lu yelo kodo atau faraju yelo kodo atau malaikat ayah nong pembacaan bau datang malaikat misalnya bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah ngesus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alna tanahil wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu was sholawat lain sambarangan teh sholawat eta waduh eta mah lamun dibaca sholawat eta geus pohara we eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala tanahil wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu kita pertanda bersolawat ya supaya nempel di malaikat tadi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala wajhi khazal tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema malaikat eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawirin itu atuh baueun atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gideg kuat cek kan aduh ya gaji aing usim tiis kos kieu carita batin teh kos kitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat nginaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu bae keur cicing bae jelema di jalan ndeu kanyana saenggeus teh kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyawan kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juruk hasem-hasem ge
nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera tak eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tas ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek mana ngajungkel dong. Oh! Kunaon sia? Nyari beuteung ya, ngadahar naon urangnya? Atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak bae urang keur diuk bela lembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lembutan tah nafsu beda lembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lembutan main ya lain lembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit bagi aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit ye seungit dari uk dari yuk nyana dirinya nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tadina aya 300an di masjid teh kuari kagolkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek ini aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadieu nya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada batak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun ge coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit yeuh eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cenah naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cenah
geus nya teu daekeun kadinya ditanya pan sia teu kadinya aya ceuhil mantak malaikat teh sebenarnya sieun ku ceuhil ceuhil teh sing ada teh mantak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah lilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senang kan mantak ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deui oh cek malaikat wow babatur ada kagak ada ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat-malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilah dawa sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat bar kiamat tadi sholawat bersolawat katutut-tutut di bawah manyun nya kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge tah cak malaikat teu beres ieu oh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mantak nih lain sa tiup-tiupna wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus geur marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu keneh bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyieun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bak kuari tangkalna masyaallah kadu
ambalaya, rambutan ambalaya, lengkeng ambalaya, jambu loba jasa, manggis loba jasa. Kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur, berbagai anggur, baik anggur Bandung teh nu hideung asem, aya deui anggur Australia hideung amis, aya deui nu ti Amerika pir, berbagai-bagai buah pir jambu, pir Shanghai, ping Siangli dan lain sebagainya. Weh loba jasa, baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah. Nang Allah teteh ngajadikeun teh sing ade. Urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya. Kulantaran leta urang beda jeung leta urang luar negeri, muludan dibere pir teu beuki urang. Teu beuki diangsongeun pir teh lain leta urang teh mah kos kitu mah. Tuh. Leta urang mah emang leta tempe. Tetap dibere daging ge, meunang mah utah bae. Tapi lamun dibere tempe masyaallah. Masyaallah. Tembang dipanggang jeung tempe. Waduh. Geus kieu bae nya nama teh. Ieu mah dahar pohara jasa. Poho ka eureun aya jurigan ieu mah dahar. Jeung naon emang sia dahar mah mun dibuk-buk teh kitu. Waduh jeung tempe cenah. Tempena ge dibeulem. Jeung naon deui tembangna dibeulem. Emang ngeunah jasa. Tanding cenah. Emang nya mah ti leuletik dididikna tempe atuh tempe bae. Mantap kumaha dididikna jelema mah. Kos kebo, mun kebo tatadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog. Kulantaran tatadina jukut bae jukut. Urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia. Hayang nyaho coba. Landog bae jukut. Geus gedena ge jukut bae. Jukut bae. Kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh. Iya atuh urang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa. Urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa. Urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa. Urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau. Urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3. Ieu can di dahar geus 3 deui mah cenah. Cekna geus teu unggul aing hiji wae ye lah gagarateun. 3 cekna geus. Jadi 4 berarti kabehna. Urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang. Tenang. Sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung. Gitu. Geus teu kudu jeung nanaon jeung uyah doang jeung uyah. Kolot baheula mah uyah digoreng, ditarasian, dibawangan, dicabean geus. Geus mantep biasa. Geus teu kudu jeung nanaon, coel deui kadinya. Geus jahari hirup. Hari hirup paranjang di umurna. Ku hari barang dahar jeung daging parede ku umur. Geus garanti deui goreng mah jeung uyah we habak lah. Ieu tatangkala dang Allah. Ya Allah. Bubuahan beda-beda warna, beda-beda rupana, tetapi aya nu akur engke rasa, aya nu beda nang Allah. Wazaitun warruman mutasyabihan, zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun. Baheula mah zaitun teh di Arab, ku ari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab na ge tangkal zaitun mah aya di Thaif, sedangkeun cuaca Thaif pasarua kanjing cuaca di urang. Nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai. Eta Thaif teh subur. Mentak lamun di Mekah aya cabe, di Mekah teh aya segala terong, di Mekah teh segala aya bonteng, di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka. Ku ari mah malah aya dangdeur, aya hui di Thaif. Sarua jeung di urang Thaif mah, masyaallah, sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya. Kurma jadi di Thaif mah, malah kurma Thaif paling bagus. Jajadian biasa para, nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun. Cek di dina ge wa zaitun war rumman mutasyabihan,
hampir akur dauna, tapi kapan buah nama beda kurang beda. Bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang di surga. Lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapangijeng buah dalima. Aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia. Di Mekah pan gelede, di urang mah kan laletik. Nah, engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek. Ta eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah. Bisa pakai imah. Jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah. Ku gede-gedena dalima. Sieun tapi orang gede gitu mah nya. Ku subur-subur masyaallah karim. Manadai wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna makur tapi rasana mah teu akur. Tah, awas teh Gusti Allah. Aing anu ngajadikeun, aing anu nyieun. Ku ayana sakitu, ulah sambarangan ngahukuman cara orang Arab. Cara kafir-kafir Quraisy, kafir Mekah, sambarangan nu aing pasrahkeun ka aing. Ieu kakarat dina tatanen nih. Encan ingon-ingon engke. Matak Gusti Allah, kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Aing aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen. Ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu. Lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae. Geus teh kaharti secara lapad tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu. Wah haraja salila. Hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu. Bikeun ku anjeun hakna. Ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu. Sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Eta kan di Madinah. Waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat makiyah. Di Mekah mah kan can wajib zakat. Tetapi ieu teh geus menuju kana zakat. Mantak Imam Jalal berani di dieu wa atu haqqahu aya zakatahu. Padahal ieu teh ayat makiyah sedengkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah. Berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat? Bongkar. Ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah. Hayu coba hartikeun ku nyana ieu. Wa atu haqqahu teh. Ndek ka mana lompatna coba? Urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab, atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita. Turun ayat ieu, ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah. Anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam. Ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing. Geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min sabari buahna sek silakan. Tapi wa atu haqqahu. Ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedengkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah. Ieu ayat makiyah. Kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra, moal ka betra. Moal kok sok kredit, moal bisa puyang ku kreditan. Atau nu di partai moal bisa. Moal puyang nya ngahayu-hayu partai bae.
Numatak badlul wusi mah ulah aya patula patali jeung partai, ulah aya patula patili jeung organisasi, ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan, ngerahkeun seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otakna jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji nomor kaduana ieu aya kulu min samarihi iza asmara. Cok dalahar ku arajan kabetina buahna di mana buahan di dia ditafsiran ku qoblana di memeh asak. Geus lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna, atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala kurang kemudian didahar heuh masalah ja wajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi, kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tang zakat neuk nya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyaritakeun doraka endek sih moal sia tah masalah endek mah Allah geula seetik memeh panen ku urang poekeun giling dahar. Heuy mang eta papacan di zakatan ya panen ge cenah tuh banyak di zakatan dina Al-Qur'an lage wa atu haqqahu yauma hasadi engke geus di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anen ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon udah dialaan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal zakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waqtuna makanun domina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan talukna deuk taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun bae ngageus leuh toh mantap kaya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wa dzarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas. Zorok teh eta sebagai koid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utliqa yansarifu lil wujub ila maladalla dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu umat teh ngoidan limadalla alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atu ayeuna mah wajib
wajib ngaluarkeun zakat yaum hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawakeun kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalap teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogok timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar geung deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha ieu nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jem bae lah puyeng kieu cenah mah ngaji boro-boro si aing ge puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah iduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas ya wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai kiamat sih wah haram teh aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarhi idza asmara di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh ngahukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji ada kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing ge caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu ieu penamar-amar keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah ieu puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i
Kiai kalau lagi tetangga cenah jeung sapai siapa salah baik banyak sapai tetanggana deui ya Allah geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieuna di tafsiran qabla najji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorobna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa emang ijtihad teh dibatas teu dibatas padahal tuh bisa jadi teu meunang kekuatan akal sia melalui ilmuna menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena-kena jago jawame hei urang ijtihad ayeuna mah waspekoru haram li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu makna kadalik bahwa haramun yung tiju aspeker haram kade sia kade jeung aing ngaji na imah teu kudu make speaker haram ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan wa ma huwa speaker gitu. Maaf ai speaker teh naon speaker huwa hadidun speaker teh beusi atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora jadi berarti speaker eta anu osok ngaluarkeun sora sorana tina beusi apa sora ti batur ih keheulanya engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi ih ulah sok kitu yes ya ulah sok kitu sesuaikeun sia bae ah aya hadidun yakhruju minhu sawt ta ieu beusi hajuku urang diketrok tong 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 tah eta sora dina kaluar tina beusi aya speaker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia poe ieu keur carita mamantekatan nah tasawur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia ayo terus kasih pun mah haram becaknya na aya si HP boga aya speaker na leutik teh mah takol sia ku aing tah mah percis kos diceramah teh tah jeung Haji Podoli make kontreng heuy pada teh gitar nu haram ge nu gede imah anakna atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu omah irama aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram takol Habib tinggal Habib teu nyahoan ka ngaji teh mah kos kitu ieu keur carita lain neuk nanan hese horeng ngaji kula mah nyaritakeun hesena ngaji hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab eueuh nanaonna ulah maksakeun atuh ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina lamun cara penca ieu budak-budakna anah cenger ieu budak cenger sepak bae ieu budak alah geus kakarot bae nu bisa pencawa tanya le tukilan nek tasawuf bae nek ngaharamkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan anda tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cak muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masyaallah goreng gas butut datah jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh dulu mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemisnya mun hayang naon ya
hayang kakap kamu muridna bungkus bikin cak muridna mama atusan aja dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin mama amun dek dibikin atuh lauk teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede bikin bae atuh lamun dek dibikin saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye tuh saya capek saminggu gitu geus bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jeung mama mah eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram gitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake karesep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramaen resepeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar nu dipake karesep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos kaditu biasa lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia kaditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu is ya masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya baramaen oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu ge sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da engkena kadituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur nya alin norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teleuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu asli lamun urang geus neleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah raja nyana Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kaduna sauk ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ke henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah loba omong aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an itu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sabenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos kitu sih mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi iza asmaratu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusifu
ulah ngaliwat batas ulah leulewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh ieu adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran kerjazana ngalakorma pas nyana ngalakorma inget jana ke ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehana layatianna al yauma hadun illa atamtu tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kade anu wala korma ieu dibere deui aya anakna kade aya pamajikanna aya kade kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek hak bae sakena waduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak kincuk apa dibawa kabeh ieu ge sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan korma nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeun kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus saya beak sama geus urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anakna nanya bah ai korma mana pan cenah ngala korma beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka mente eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh israf ku kitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mantap cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku basdahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abi kubes wari tinggal ngaran lamun gunung abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh teh kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasikeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf israf teh kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasikeun pondok pesantren henteu israf sorga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf komo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadahar ulah haju dibikeun kabeh Waalaikumsalam Kak aduh balik dagang untung gak untung sebenarnya untung apa ya aya 5 juta mah haju mana duitnya disedekahkeun kabeh boga atuh kira-kira udah loba ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga kitu Kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pan urang ge boga dapur Kak sedekahkeun ka saha sedekahkeun eta yatim di mana tuh salakina maot teh aduh tah beureun lain yatim mana yatim ulah loba ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atau mah kebal-kebal dikawin tuh enggeus tolol yatim horenganan kawin deui sial
tak sing ada tak saya awewe salakina karunya teh yatim sing ada mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam